Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami asa tepang deui sareng singkuring dan ke Pramono bunu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda secara musik Muhammad. Kami asa Sonapala TV Salasa 17 Oktober 2023. Sejak kasangan warta utama Lini di Cianjur. Lini di Cianjur anyar-anyar aya di Indonesia aya kejadian musibah khususna keur warga Cianjur Jawa Barat dina Senin 21 November 2022. Gempa gede langsung di Cianjur Jawa Barat. Lini anu cukup kuat ieu nganyababkeun ribuan jalma katarajang bencana alam ieu sabaraha di antara teu laleng sareng ratusan jalma maot. Lini kuat ieu oge ngahancurkeun loba imah, loba fasilitas umum jang saterusna. Kejadian ieu ngajadikeun warga Cianjur anu katarajang gempa ieu sangsara. Utama imah jeung fasilitas umum anu hancur nepi ka teu bisa nanaon. Lantaran aya warta anjeuleuh warga Cianjur anu katarajang sayana butuh bantuan seperti cai bersih, tenda pikeun, penyumputan, alat-alat medis, kadaharan, jeung sajabana. Beja ieu oge ngajadikeun pamarentah jeung masyarakat Indonesia milu ngatribusikeun bantuan keuangan ka para korban gempa Cianjur kalayanan ngirimkeun tenda, kadaharan jeung alat-alat medis. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu aya saur di Sepo Sapogor ilmu tutut dunya sia nu awon kudu singlar mugi janten ngalepangkeun kanggo urang sadayana ngawakilana redaksi Sunda sim kuring Dendika Pramono Seja Amit Pukur Sudajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.